Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina katsiran minan ni'am wa inna 'udduha la nuhsuha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji mewah syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana anu estu eta kanikmatan tanpa wilangan tiasa kahitung jugrugna teu bisa kabilang jumlahna tur teu kacatet watesna. Alhamdulillah dina danget ieu kalayan gumulungna pirang-pirang kanikmatan ti Allah urang tiasa tepang deui dina raraga kegiatan anu maneh nyaeta ngaji ngamulaman ti ngeunaan sirah Nabi. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun non rupi tarekah urang sadayana ieu dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ikhwatal iman, Bapak mewah Ibu sadayana anu kusim kuring dipahormat, bahasan anu seja disodorkeun dina wengi ieu nyaeta dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Syaiban. Sakumaha kauninga ku urang sadayana dina bahasan-bahasan anu parantos kalangkung wirehing nalika masyarakat Mekah nutup rapet-rapet karena panto dakwah Rasulullah SAW, manehanana ngintimidasi ngancam wirehing Rasulullah teu diwenangkeun jeung teu dikongangkeun pikeun dakwah di tatar Arab punten di tatar Mekah. Namun kejadian eta kanggo Rasulullah SAW teu dianggap hiji persoalan anu abot. Rasul tos biasa mayunan gangguan, halangan, harungan di masyarakat Quraisy. Sanaos kitu Rasul tetep ngayakeun dakwah. Malahan Rasulullah SAW ngarobih taktik dakwahna ku jalan nyumpingan tempat-tempat anu sok ngumpul ku masyarakat kayaning pasar-pasar atau tempat-tempat anu biasa dianggo ngempel ku para jamaah haji anu sumping di luar Mekah. Wargi-wargi sadayana malihan Rasulullah SAW dina kaayaan seperti itu ngahaja nyumpingan ke kabilah-kabilah maksad seja dakwah nyebarkeun ajaran Islam. Rasul nyumpingan ke kabilah Bani Gosan, ke kabilah Bani Fazaroh, ke kabilah Murrah, ka kabilah Sulaim, ka kabilah Tha'labah, ka kabilah Bani Qais, ka kabilah Bani Muharib sareng anu sanes-sanesna. Namung qadarullah wargi-wargi sadayana kabilah anu ditataan nembe hiji ge teu aya anu nampi kana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadayana nolak sapang jodogan, nolak mentah-mentah karena ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wargi-wargi sadayana kayaan seperti itu tadi tos diuningakeun teu janten halangan, teu jadi rengat panggali, teu jadi pengasarepan kanggo Rasulullah SAW. Sabab Rasulullah SAW ngarti jeung surti wirehing urusan dakwah wargi-wargi sadayana anu baris ditaros ku Allah Subhanahu wa taala jaga di yaumil akhir sanes urusan hasilna. Tapi tugas dakwahna nah anjeun kungsi ngalaksanakeun dakwah nyebarkeun ajaran Islam kalayan make cara anu luyu diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urusan hasil jeung hasilna eta mah pakaitna sareng hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wirahing hidayah ka hiji jalma teu bisa diakalan ku manusia, eta mah Allah Subhanahu wa taala sagemlengna.
sakumaha Rasulullah SAW kauninga kurang sadayana ngadawaahan anu janten pamana, padahal pamana teh kalintang ageung jasana ka Rasulullah. Rasulullah kalintang hormatna, kalintang nyaahna ka anu janten paman. Abu Thalib nalika pupus teu werat ngucapkeun la ilaha illallah. Abu Thalib maot dina kaayaan kafir. Eta sababna nalika Rasulullah SAW dakwahna ditolak di ditu di dieu, Rasulullah mah teger we, Rasulullah mah anger we, konsekuen ngalaksanakeun dakwah sakumaha anu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wargi bari sadayana sabada ditolak ku kabilah-kabilah anu ditataan tadi ku sim kuring, Rasulullah nyobian nyumpingan kabilah Bani Saiban. Kabilah Bani Saiban teh pernah nanya eta di tatar Arab mah belah wetan tebeh kaler gitu pengennya mun dina mata angin mah timur laut gitu di Mekah teh. Ta Rasulullah nyumpingan ka kabilah Bani Saiban sareng Abu Bakar oge sareng sahabat-sahabat anu sanesna. Nalika sumping ka kampung Bani Saiban, Ali bin Abi Thalib nguningakeun saur Ali bin Abi Thalib teu aya cenah hiji kahadean iwal ti Abu Bakar jalma anu sok pangheulana migawe kana eta kahadean. Nalika sumping ka Bani Saiban sok sanajan harita sareng sasarengan sareng Rasulullah sareng sahabat-sahabat anu sanesna, namung anu pangpayuna mayun ka tokoh-tokoh Bani Saiban teh nyaeta Abu Bakar As-Siddiq. Katampi ti Ali bin Abi Thalib anjeunna nguningakeun saur Ali bin Abi Thalib faqala lahum Abu Bakrin nalika sumping ka Bani Saiban pok Abu Bakar nyarios mimanil qaum ari antum cenah ieu teh ti kaum mana asal antum teh gitu. Qalu maka pok tokoh-tokoh ti Bani Saiban maranehna nyarita min Bani Saiban abni Tha'labah. Cek maranehanana ari kuring sararea mah cenah ieu teh kaasup jalma-jalma anu kagolong ka Bani Saiban bin Tha'labah. Wargi sadayana kacarioskeun Abu Bakar harita keneh gasik nepangan ka Rasulullah SAW. Pok Abu Bakar sasauran ka Rasulullah, nun Gusti Rasul jalmi-jalmi anu ditepangan ku abdi teh saur Abu Bakar kabuktosan eta teh jalmi-jalmi terhormat ti kabilah anu kalintang ageung sareng kiatna cenah. Hasil tina obrolan salangkung Abu Bakar harita keneh apal ka para inohong ka para genggereng ti kabilah Bani Saiban. Nyaeta dina ieu riwayat ditataan anu kaasup genggereng, kaasup inohong ti Bani Saiban teh diantarana nyaeta Mafruk bin Amir, Hani bin Qabisah, Nu'man bin Syarik, jeung Muthanna bin Harithah. Salajengna wargi sadayana dina kasempatan eta Abu Bakar nyobaan mancing obrolan ka para genggereng, para tokoh ti Bani Saiban. Saur Abu Bakar, kaifal adadu fikum, cik cenah kumaha ngeunaan jumlah anggota aranjeun, pasukan aranjeun teh nyuhunkeun bewarana sim kuring gitu. Maka Mafruk bin Amir anu jadi juru bicara ti Bani Saiban dina waktu harita ngajawab kana patarosan ti Abu Bakar. Saur anjeunna inna la nazidu ala alfin. Saur Mafruk bin Amir saestuna kuring sararea cenah temen ngijir pasukan kaula teh, pasukan kabilah kaula teh leuwih ti 1000 urang gitu.
walan nuglaba punten walan tuglaba alfun an killatin saur mafruk estu cenah jumlah kuring sararea leuwih ti 1000 temen jumlah 1000 moal bisa dielehkeun ku jumlah anu saeutik kitu saur mafruk teh. Jadi anjeunna nguningakeun jumlah pasukan simkuring cukup seueur jeung cukup kuat moal bisa dielehkeun ku pasukan anu jumlahna saeutik gitu. Wargi sadayana maka ucapan mafruk memang bener yen jumlah anu loba moal bisa dielehkeun ku jumlah anu saeutik secara perhitungan akal. Tapi upami urang sadayana emut karena peristiwa perang Badar gitu anu kejadian kapan pasukan muslim jumlahna ukur 313 ayeuna nyebatkeun 314 sedengkeun ti kaum kafir jumlahna 1000 urang tapi nalika ragot perang kaum muslim bisa ngelehkeun pasukan kafir anu jumlahna jauh leuwih loba tibatan pasukan muslim gitu. Wargi-wargi sadaya, Abu Bakar radhiyallahu anhu neruskeun pertanyaan provokatif anu maksudna nyaeta anu sifatna mancing ka mafruk teh. Saur Abu Bakar, fa kaifal man atu fikum. Memangna cenah cek Abu Bakar kumaha kekuatan aranjeun make teu bisa dielehkeun sagala gitu. Maksudna Abu Bakar teh mancing pan tadi nyebutkeun pasukan simkuring mah leuwih ti 1000 moal bisa dielehkeun ku pasukan anu jumlahna saeutik. Saur Abu Bakar fa kaifal man atu fikum. Nah kumaha cenah kekuatan aranjeun teh make anjeun nyebutkeun teu bisa dielehkeun sagala gitu. Fa kaifal harbu bainakum wa baina aduwikum. Jeung nah kumaha cenah aranjeun teh nalika perang ngalawan musuh-musuh aranjeun nepi ka anjeun nyebutkeun pasukan anjeun moal bisa dielehkeun ku pasukan anu jumlahna saeutik. Wargi sadaya salajengna mafruk ngarasa diremehkeun ku Abu Bakar alaihi salam. Saur mafruk kahebatan pasukan simkuring cenah kaambek kuring sararea kacida ngagedurna nalika kejadian perang gitu. Jadi pangna hese dielehkeun ku musuh teh pasukan kuring mah lamun der perang tingkat kaambekna gede pisan, gede ambek nalika perang. Inna asaddu ma nakunu lika'u hina nagdobu. Saterusna cenah kekuatan perang kuring sararea leuwih hebat nalika papanggih jeung musuh dina kaayaan kuring sararea ambek ngagedur gitu. Kuring sararea teh lamun bantrok jeung musuh kaambek teh muncak pisan. Tah nalika kaambek kuring muncak lamun der perang teh cenah leuwih hebat perang teh gede kawani gede tanaga nalika bantrok jeung musuh gitu. Wa inna lanu'thirul jiyada alal aulad jeung kami sararea cenah leuwih misuka karena kuda-kuda perang, kuda-kuda balap tibatan misuka ke anak gitu. Pangna pasukan kuring hese eleh teh, kuring malamun geus der perang, nafsu ngagedur cenah kawani gede, tanaga gede, jeung kuring sararea mah cek babasaanana lamun dititah milih, rek milih kuda perang atau milih anak. Kuring sararea mah milih kuda perang, leuwih misuka kuda-kuda perang, kuda-kuda balap jeung tibatan anak gitu. Wasilahu alal liqahi jeung pasukan kaula cenah leuwih misuka senjata jeung tibatan ubar jeung tibatan vaksin. Lamun boga duit cenah bari kaayaan gering mending dipake meuli senjata
Keur perang mending dipake meuli ubar, pasukan simkuring mah cenah ku sumanget-sumangetna perang leuwih keneh suka duit dipake meuli senjata perang jeung tibatan dipake meuli obat keur ngubaran gering gitu. Lamun hiji mangsa pasukan aya nu gering, tuluy manehanana boga waragad, boga duit, lain dipake berobat, lain dipake meuli vaksin, dipake meuli ubar, dipake meuli senjata keur perang melaan kelompok maranehanana. Tah kitu wargi sadayana saur Mafruk. Wa nasru min indillah. Anapun saur Mafruk urusan kapunjulan mah cenah, urusan menang jeung henteu nama eta mah ti Allah, kumawi di Allah. Nudiluna marrotan, punten, yudiluna marrotan wa yudilu alaina. Kadang-kadang cenah Allah teh maparinkeun ka kuring sararea kapunjulan, kaunggulan. Atawa kadang-kadang mah cenah henteu, sumanget ngagedur tanaga gede cenah. Nya kitu akhirna mah urusan menang jeung henteu nama cenah, lamun dikersakeun ku Allah menang cenah jadi menang, lamun ku Allah dikersakeun eleh sanajan tanaga ngagedur ge cenah sawaktu-waktu mah eleh we kitu wargi sadayana. Wargi-wargi sadaya jawaban ieu pisan anu dipiharep ku Abu Bakar. Sabab jawaban Mafruk ieu ngebrehkeun kumaha kamulyaan jeung martabat diri seorang Mafruk. Harapan Abu Bakar engke upama situasi kondisi manehanana geus asup Islam, situasi kondisi menta maranehanana pikeun padu hareupan jeung kaum kapirin Quraisy gitu. Sabab anu menjadi musuh utama harita kaum muslimin teh nyaeta kapirin Quraisy. Ieu dicaketan ku Abu Bakar ku Rasulullah dipiharep sangkan lebet Islam. Jawaban Mafruk ieu luyu sareng harapan Abu Bakar. Jawabanna bijaksana diharapkan ku Abu Bakar jelema anu saperti kieu nalika geus lebet Islam bisa diharapkeun nalika situasi kondisi ngaharepkeun pikeun adu hareupan jeung kaum kafirin Quraisy manehanana moal rek galider moal rek mundur tina tungtutan situasi jeung kondisi gitu. Nu diharapkeun ku Abu Bakar teh pas pisan gitu. Warga bari sadaya Mafruk lain jelema bodoh. Sabada ngajawab pertanyaan-pertanyaan Abu Bakar kalawan wijaksana, Mafruk malik nanya ke Abu Bakar, cek Mafruk, boa-boa cenah anjeun teh urang Quraisy anu sok nerangkeun agama anyar teh meureunannya. Kitu cek Mafruk teh ka Abu Bakar. Cek Abu Bakar, naha cenah tos dugi ka antum yen eta teh saurang rasul. Maksud nama Rasulullah. Di dia Abu Bakar ngondisikeun seolah-olah yen maranehanana teh yakin ngeunaan utusan Allah. Cek Abu Bakar teh nah tos dugi cenah ka antum ngeunaan hiji jalma nya eta jalma teh saurang rasul. Maka saur Mafruk teu eleh cerdas ajeuna ngajawab. Tangtos cenah tos dugi ka kuring sararea. Nyarioskeun ngeunaan eta perkara, teu nyebutkeun geus dugi berita ngeunaan seorang rasul, tapi Mafruk ngajawabna atos dugi cenah beritana anjeunna nyarioskeun ngeunaan eta perkara gitu. Jadi can ngaku ieu jawaban teh kana karasulan Muhammad. Salajengna Mafruk ngareret ka Rasulullah SAW bari tumaros. Saur Mafruk naon cenah anu ku antum diajarkeun bari ngareret ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna dina eta kasempetan Rasulullah SAW pok ngawaler ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni rasulullah wa an tu'wuni wa tansuruni hatta
udiya ilallahil ladzi amaroni bihillah. Saur Rasulullah SAW tadi pandaroskeun teh naon anu ku antum diajarkeun. Saur Rasulullah kaula ngajarkeun cenah pikeun nyaksi yen teu aya pangeran anu pantes anu wajib diibadahan kajaba Allah nyalira, teu aya sarekat kanggo anjeunna sarta saestuna kaula teh utusan Allah anu ngajak ka aranjeun sangkan aranjeun mere perlindungan ka kaula jeung aranjeun nulungan ka kaula sehingga kaula bisa tampil ngabuktikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngutus kaula dina ieu perkara. Kitu saur Rasulullah sallallahu. Fa inna Quraisyan qad tazaharat ala amrillah wa kadzabat Rasulullah wastagnat bil batili anil haq. So Rasulullah saestuna kaum Quraisy cenah temen geus ngabangkang kana parentah Allah jeung ngabohongkeun ka rasulna oge maranehanana leuwih milih kana kabatilan tibatan hak. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedengkeun cenah kapan Allah maha beunghar tur maha pinuji. Kitu walaran ti Rasulullah SAW. Maka mapruk mere tanggapan tina katerangan dugikeun ku Rasulullah SAW. Saur mapruk wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisyin. Saur mapruk sareng kana urusan naon deui cenah anjeun umajak teh he dulur Quraisy, he dulur kuring urang Quraisy gitu. Maka salajengna Rasulullah SAW ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an surat Al-An'am 150 hiji dugi ka 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul pok caritakan ku anjeun Muhammad ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pok caritakan ku anjeun Muhammad bae kadarieu kaula rek macakeun naon-naon anu geus diharamkeun ku pangeran anjeun ka aranjeun. Allah tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Sarta aranjeun ulah rek nyarekatkeun ka Allah saeutik oge turta ka indung bapa aranjeun kudu milampah hade. Wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzukukum wa iyyahum. Jeung aranjeun ulah rek maehan anak-anak aranjeun tina dilantarankeun sieun miskin. Kami anu ngarizkian aranjeun jeung kami anu ngarizkian maranehanana. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batona. Jeung aranjeun ulah rek ngadeuketan kana pagawean keji boh eta teh anu nemrak atawa anu nyumput. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq. Jeung aranjeun ulah rek maehan hiji jiwa anu ku Allah Subhanahu wa taala diharamkeun kajaba dina hak, kajaba kalawan hak. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun. Tah eta teh Allah marentahkeun ka aranjeun kana eta perkara sangkan aranjeun ngalarti. Dugi kana ayat ka 153 anu tungtuna la'allakum tattaqun. Eta nu diaoskeun ku Rasulullah SAW nalika mafruk naroskeun naon deui cenah anu diajarkeun ku anjeun teh, anu disebarkeun ku anjeun teh nalika Rasulullah SAW ditaros kitu. Maka Rasulullah ngaoskeun surat Al-An'am ayat 150 hiji
dugi ka 153. Nalika Rasulullah SAW rengse ngawaskeun ayat ieu, mafruk ngarasa kajamparing ati kapentang rasa. Naon anu diawaskeun ku Rasulullah SAW cek pamikir mafruk estu perkara anu kalintang pepel munel beres roes eces temres kabeh eusina keur kamaslahatan hirup manusia. Wargi sadayana maka mafruk panasaran ngeunaan naon anu diulangkeun ku Rasulullah saterasna salintang teh eta. Rasulullah mafruk naroskeun deui ka Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad gitu. Naon deui pangajak anjeun cenah salian teh eta. Maka nalika Rasulullah disuhunkeun deui naon anu diulangkeun ku Rasulullah sajabi ti surat anu tadi diaoskeun ku Rasulullah, maka Rasulullah ngaoskeun deui salah sawios ayat nyaeta anu kaungel dina surat An-Nahl ayat ka-80. Saur Rasulullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Saestuna Allah cenah anu diajarkeun ku kaula teh, saestuna Allah marentahkeun ka anjeun pikeun berlaku adil gitu. Jeung migawe pagawean anu hade. Jeung barang bere ka kulawarga anu deuheus. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar sarta anjeunna ngalarang ka anjeun tina migawe pagawean keji jeung pagawean munkar. Wal bags jeung mumusuhan, ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Allah maparin pangajaran ka aranjeun sangkan aranjeun nyokot pelajaran. Faqala lahu mafruk, maka sabada mafruk ngadangukeun ayat ka-80 surat An-Nahl, maka pok mafruk nyarita ka Rasulullah SAW, da'auta wallahi ya akha Quraisyin ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal walaqad affaka qaumun kadzabuka wa zaharu alaika. Salajengna sabada diaoskeun ku Rasul surat An-Nahl ka-80 cek mapruk anjeun geus ngajak demi Allah cenah he dulur kuring urang Quraisy kana kamulyaan akhlak jeung kana kahadean amal anu ditepikeun ku anjeun teh pangajak anjeun teh. Jeung temen bener-bener kaum anu geus kukulutus jeung ngabohongkeun ka anjeun maranehanana estu ngabangkang ka anjeun. Jadi cek mafruk sebenarnya mah teu pantes urang Quraisy ngabangkang jeung ngabohongkeun ka anjeun sabab geuning anu ditepikeun ku anjeun teh, anu didakwahkeun ku anjeun teh ngajak kana kautamaan akhlak jeung ngajak kana hade amal gitu. Kabehanana keur kamaslahatan hirup manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka harita mapruk kalintang ngarasa katajina ku waleran-waleran ku awasan-awasan anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas nama secara pribadi mafruk teh tos ngarasa katarik geus narima kana dakwah Rasulullah SAW. Tapi kulantaran mafruk teh salah sahiji tokoh di kalangan Bani Saiban anjeunna teu bisa mutuskeun naha Bani Saiban teh nampi kana dakwah Rasul atau napi henteu. Mafruk ngandung arti kudu menta kasaluyuan ka tokoh-tokoh Bani Saiban. Anu tadi disebatan tokoh Bani Saiban teh nyaeta Mafruk bin Amir, Hani bin Qabisah, Nu'man bin Syarik, jeung Muthanna bin Harithah. Salajengna Mafruk nguningakeun
nanya raga katineng para tokoh Bani Saiban, mencek orang bahasa bebasna kuring mah secara pribadi geus narima kana ajakan Muhammad kari aranjeun anu mutuskeun narima jeung henteu kana dakwah Rasulullah pikeun Bani Saiban nyata lintang ti urang sararea. Kuring rek nanya cek mapruk ari anjeun cenah narima Hani bin Qabiso, anjeun cenah Numan bin Syarik narima henteu kana dakwah Muhammad. Muthana bin Harithah sabab urang ieu nu nangtukeun teh cenah. Wargi-wargi sadayana nalika ditaros ku Mafruk maka tokoh-tokoh ti Bani Saiban ngawaler secara pribadi mah maranehanana ge ternyata sami nampi kana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan Hani bin Qabiso aya alasan anu tinangtu rek asup Islam teh kitu. Hani bin Qabiso estu ngarasa ta'ajub narima kana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan manehanana boga rasa can siap nyumponan kana pamunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamunut anu mana anu dipika berat ku Hani bin Qabiso. Tadi Rasulullah nguningakeun wa antuwuni wa tansuruni hatta uadiya ilallahil ladzi amaroni bih gitu. Tadi Rasulullah munut kaula umajak sangkan aranjeun mere perlindungan ka kaula jeung kaula umajak sangkan aranjeun nulungan ka kaula sehingga kaula bisa ngabuktikeun tampil ngabuktikeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos ngutus kaula jadi rasul gitu. Tah ieu cenah cek Hani bin Qabiso anu masih kena jadi berat keur kaula teh. Sieun cenah kaula teh asup Islam teu bisa nyumponan pamunut Rasul, teu bisa mere perlindungan ka Rasulullah, teu bisa nulungan Rasulullah SAW. Naon anu jadi kaberat Hani bin Qabiso? Anu kaimpleng, anu kasawang jadi kaberat Hani bin Qabiso. Yen musuh Islam, musuh jalma mukmin teh lain kaum Quraisy wungkul gitu. Tapi seueur kabilah-kabilah sejen anu didawaan ku Rasulullah teh umumna mah teu nampi gitu. Malah ngamusuh ka Rasulullah jeung ka jalma-jalma anu iman. Anu utamana anu kapikir ku Hani bin Qabiso anu pangberat-beratna kumaha lamun dina hiji waktu umat Islam bantrok jeung pasukan perang Persia gitu. Sabab manehanana apal pisan kumaha wadianana kumaha beratna ngalawan pasukan Persia. Kahiji tina jumlahna manehanana ngan boga pasukan 1000 leuwih gitu. Sedengkeun Persia ngabogaan pasukan 1 juta pasukan. Jadi ngan 0,01% tina jumlah pasukan Persia, pasukan nu dipimili ku Bani Saiban mah gitu. Lamun hiji waktu cenah kuring asup Islam terus perang keun we ngalawan Quraisy mah wani keneh, ngalawan kabilah-kabilah di Mekah anu sajan wani keneh, tapi lamun sakali bantrok, sakali mangsa bantrok jeung pasukan Persia, kapikir ku Hani bin Qabiso, aduh ieu bakal nengar cadas gitu. Rek kumaha pikuateun pasukan anu kan 1000 kudu ngalawan pasukan nu jumlahna 1 juta gitu warga sadayana. Salajengna Muthanna bin Harithah anu jadi pemimpin pasukan Bani Saiban kulantaran secara pribadi matos saluyu nampi kana dawah Rasulullah. Tapi kapikiran ku Muthana bin Saiban kaharti cenah alasan Hani bin Qabiso teh gitu. Maka salaku panglima perang ti Bani Saiban, Muthana bin Harithah menta syarat ka Rasulullah SAW. Ya cenah Rasulullah, ya Muhammad, kuring ieu perwakilan ti tokoh-tokoh Bani Saiban sejang ngadogikeun usul kasalira sim kuring sararea siap
asup Islam, Bani Saiban oge kabehanana sadayana bakal lebet Islam, tapi nyuhunkeun hiji syarat cenah. So Rasulullah naon cenah syarat anu diajukeun ku anjeun? Tadi cenah ngeunaan pamundut salira, sim kuring sararea, kudu siap mere pertulungan ka salira, kudu siap sim kuring mere perlindungan ka salira. Bangga teh teuing cenah. Sim kuring siap ngalaksanakeun, namung upami hiji mangsa bantrok sareng pasukan Persia, tah palebah dieu cenah sim kuring ngajengkeun usul teh, sim kuring kalayan asmana Bani Saiban can sangem ngalawan pasukan Persia gitu. Eta anu jadi diusulkeun ku kentong Bani Saiban. Kumaha warga sadayana walaran Rasulullah sallam salajengna Rasulullah ngawaler kana usulan Muthanna bin Harithah, ternyata intina Rasulullah SAW nolak karena usulan Muthanna bin Harithah. Salajengna Rasulullah SAW nerangkeun ka maranehanana, saur Rasulullah yen moal mungkin cenah Islam bisa ditulungan ku jalma anu migawe hiji parentah tapi ninggalkeun parentah anu sejenna gitu. Perang jeung Quraisy siap cenah, perang jeung kabilah-kabilah di Mekah siap, tapi nalika bantrok jeung Persia anjeun teu siap. Tah Islam moal bisa ditulungan ku jelema anu kararitu. Jelema anu migawe kana sabagian parentah jeung ninggalkeun kana sabagian parentah gitu. Dititah salat daek, dititah zakat mung gitu tuh. Dititah puasa daek, dititah anu sejen mung. Islam mah moal beunang ditulungan ku jalma-jalma anu karitu. Walhasil Rasulullah ngajelaskeun yen anu dibutuhkeun ku Islam mah jalma-jalma anu sifatna ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala teh secara totalista, secara menyeluruh, narima kana sakabeh syariat, narima kana sakabeh parentah Allah Subhanahu wa taala, narima kana sakabeh cegahan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina setiap situasi kondisi anu karandapan kitu saur Rasulullah sallam. Rasulullah ngajelaskeun yen saurang muslim hamba Allah anu sajati moal rek milah-milah, moal rek milih-milih dina nyumponan parentah dumasar hawa nafsuna. Cek nafsuna ieu mah moal kabedag, cek nafsuna ieu mah moal untuk terus we eureun. Tah cek Rasul muslim nu sajati mah lain nu kitu cenah, anu bisa nulungan Islam mah lain nu kitu. Maka Rasulullah SAW akhirna ngadawuh ka para inohong ti Bani Saiban, cek Rasulullah SAW ayeuna mah cenah kaula rek nanya raga katineung anjeun sabada kaula geus diterangkeun cenah. Saur anjeunna saur Rasulullah kumaha cenah cek pandangan aranjeun, cek pamandegan antum upama kaum Persia anu dipikasieun ku aranjeun teh cenah. Eta teh baris runtuh di tangan kaum muslimin. Kumaha pamandegan aranjeun lamun dina hiji mangsa kaum Persia teh bisa dielehkeun ku kaum muslimin. Naon cenah nu rek dilakukeun ku antum, nu rek dipigawe ku aranjeun kumaha lamun hiji mangsa tentara Persia anu dipikasieun ku anjeun nu jumlahna 1 juta teh kabuktian eleh ke umat Islam. Nah anjeun rek asup Islam cenah gitu atawa moal. Warga sadaya akhirna Nu'man bin Syarik nyarios saur anjeunna sodakta bener cenah anjeun nyarita teh Muhammad saur Nu'man bin Syarik. Maka akhirna warga sadayana sabada Rasulullah ngajenterekeun kitu, Bani Saiban satuju kana pamunut Rasulullah SAW siap mere perlindungan ke Rasulullah dina situasi kondisi kumaha bae oge, siap asup Islam secara totalitas gitu, secara total, sarta warga sadayana akhirna
eta kakentong Bani Saiban anu tataan tadi teh lebet Islam oge salajengna sadayana Bani Saiban lebet Islam warga sadayana. Teu butuh waktu selami ti harita teu mangkuk 15 tahun kabuktosan anu dicarioskeun ku Rasulullah sallam teh bener-bener kabuktian. Wargi wiri sadayana kaum muslimin bantrok jeung pasukan Persia anu memang jumlahna tadi tos disebatkeun kacida lobana. Ternyata wargi wiri sadayana jumlah anu seueur teh kawon ku umat muslim. Saha anu mimpin pasukan perang kaum muslimin nalika ngalawan pasukan Persia dina waktu harita? Ternyata warga sadayana anu mimpin pasukan kaum muslimin nalika perang sareng pasukan Persia nyaeta anu mimpin teh Muthana bin Haritha anu tadi manehanana eta teh notabene jalma anu ngarasasieun samemeh perang jeung kaum Persia nalika anu boga pertimbangan can sanggup asup agama Islam teh sabab sieun bantrok hiji mangsa jeung pasukan Persia sabab can kauntup pikeun ngalawan Persia teh pasukanana loba senjatana makta sapakarangna gitu warga sadayana. Tapi kabuktian anu dirugikeun ku Rasulullah SAW kumaha cenah pendapat anjeun lamun seug hiji mangsa kaum muslimin bantrok jeung pasukan Persia anu meunang teh kaum muslimin. Nah anjeun rek lebet Islam rek asup Islam aranjeun wargi sadaya nalika maranehanana asup Islam ngabuktikeun bakti ka Allah perjuanganana secara total naon dipikasieun ku manehanana bantrok jeung pasukan Persia anu ti awalna teu karong pikeun meunang saeutik-eutik acan gitu ngalawan pasukan Persia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala idza arada amru innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Nalika Allah miharep hiji perkara teu aya nu sasaheun ceuk Allah. Ceuk Allah jadi maka jadi. Nalika umat Islam jiwana pinuh ku kasumangetan siap pengorbanan secara total pikeun negakeun kalimat Allah ngabela agama Allah maka naon anu aya di pikiran manusia ternyata wargi sadayana senyalahan sakapeung mah anu bukti nyaeta harpan Allah Subhanahu wa taala katangtuan ti Allah Subhanahu wa taala. Tadi jalma anu bikasieun perang jeung Persia kabuktian manehanana jadi pamimpin perang di umat Islam bantrok jeung anu dipikasieun ku manehana samemehna. Ternyata Allah miharep umat Islam kudu menang ngelehkeun kaum kafirin anu jumlahna 1 juta leuwih wargi sadayana. Maka nalika Allah nakdirkeun maka naon anu kajadian nyaeta anu ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu dipiharep ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu gambaran kang urang sadayana panganten warga sadayana yen Islam anu kahiji bisa ngarobah kapribadian hiji jalma. Islam bisa nimulkeun kawani kateuneng keur hiji jalma sarta ngebrekeun jeung Allah Subhanahu wa taala nulungan ka jalma anu bener-bener nulungan kana agama Allah. Sakitu anu tiasa kapihatur mudah-mudahan dogikeun kusim kuring aya guna sareng manfaat khususna kanggo sim kuring umum kanggo wargi-wargi sadayana. Hapunten anu kasuhun bilih aya kecap anu teu merenah dina tempatna aya lepat maca sareng sajabina mudah-mudahan naon rupin dogikeun janten kasayan kang urang sadayana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.